bari diomongkeun hadza ma kanaztum li anfusikum ieu kudu simpenan teh siksaan ieu teh istrika ieu teh maka nastum harta anu kumaneh disimpen li anfusikum jang kepentingan maneh. Waktu di dunia duit disimpen jang maneh. Waktu di dunia emas disimpen jang kepentingan maneh. Waktu di dunia perak disimpen jang kepentingan maneh. Waktu di dunia besi disimpen jang kepentingan maneh. Berbagai harta-harta jang kepentingan maneh. Tidak pernah mentolerir urusan-urusan agama. Zakat teu dikaluarkeun ku maneh. Hak-hak fakir miskin tadi keluarkan ku maneh. Aya sekitarnya syiar-syiar agama melalui bangunan masjid pondok pesantren bangsa teu pernah ditolerir ku maneh. Nah iyalah hada siksa ieu maka nastum li anfusikum warima kadoku sop icip-icip ku maneh. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah jelma-jelma mukminin anu nyararimpen kana emas jeung perak wala yunfikuna hante dinafakakeun fi sabilillah dina jalan Allah yakni teu daek ngaluarkeun kana hak-hakna yakni embung ngaluarkeun zakat embung makekeun yakni nganapakakeun dina khair syiar-syiar agama Allah embung nyantuni anak yatim piatu embung mereka fakir miskin embung nyana teh ngabangun masjid majelis pondok pesantren padahal hartana ambalaya tah ieu cek Gusti Allah bere pangbubungah geura mah jelema kos kitu teh besi aya nu kitu bere berita-berita anu mantep fabasyirhu naon bakalna dibere anu mantep bi'adzabin alim siksa nu pahara bere beja ngahina eta surah kita tahakum masa siksa sih bunga iyalah ya Allah ya Rabb. Diawali ku ayat ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari waruhban khususna baheula teh para pendeta para ulama-ulama Yahudi lolobana teh manehanana nyokot harta-harta ti manusia dengan cara kumahanya bil batil teu make aturan-aturan Gusti Allah wa yasuduna an sabilillah nyegah jang berjuang di jalan Allah khusus mah para pendeta-pendeta ulama-ulama Yahudi rahib-rahib jeung ruhban-ruhban kunaon haju ka dieuna lain ka ruhban jeung rahib bae bahkan ka para mukminin mukminat lantaran bakal terjadi di mukminin mukminatnya seperti itu terutama para kiai-kiaina para ustaz dan ustazah ya Allah ya Rabb nu mantak dijelaskeun geh kiai buya mama bohara tuh ustaz rektor dosen ieu ke bakal akur jeung para pendeta jeung para ulama-ulama Yahudi dina pada sarua perikrutan harta banda. Yen yayasan teh sabenerna mah kadenge nama pondok pesantren
padahal di jero nama dek merekrut amwal dek merekrut harta naon beda na eta kiai yayasan jeung Yahudi jeung rahib jeung pendeta tidak pada sarua cinta harta dan dibuat dia wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata sararieun eta cenah sakolahan eta mah geus teu kudu dicaritakeun tah mah nyolonong ka neraka ge. Ih, sia mah cacak pondok pesantren penipuan teh ngaran. Ulah nyebut pondok pesantren ku situ mah. Sekolahan bae. Pondok pesantren mah anu bener-bener pendidikan agama tulen pondok pesantren. Ih, cenah ieu mah make modern, mudirun. Ai kiai kos kieu saruan teh cenah salap ya. Sawah-sawah. Lagi pada. Ya Allah, ya Rabbi sanajan pondok pesantren salap ya ge tujuanna merekrut harta mah atuh sarua bae. Sarua, Masya Allah. Alhamdulillah ya kulanjan pondok pesantren geus 20 tahun be, Masya Allah hiji imah bagus dua mobil gak beli loba balayah terus gak beli sawah bahkan geus boga ruko kuari geus boga PT kuari alhamdulillah hati ge sarua bae teh kiai lamun dimaksud cara tadi la yakuluna amwalan nasi bil batil wa yasuduna an sabilillah dimaksud teh dimaksud masalah urang hayang kawin nama hayangan teu boga maksud ai kudu kawin ka anak Jokowi mah tapi geus aya gurat titis tulis ti azali urang teh meureunanan bakal kawin jeung anak presiden termulia anak Jokowi aju urang lah emang teu maksud sapira urang sakola SDG kelas 3 bae tapi jadi atuh eta mah teu maksud ngaranna masalah teu maksud emangnya na boga anak parawan kan wallahu alam aing contoh doang teh mah misalna ieu kuari urang hayang nyandung Haji Pendi hayang nyandung aing ya ngan niat jangan dek nyandung bae niat aing mah ai prak aya ta bintang film nu datang ya Allah kula macana dikerna Allahan we Kang Haji Pendi kula mah hayang dicandung kajeun digilir sabulan sakali ge eueuh masalah tak eta mah kan ngaranna teu maksud langsung dikawin goreng bintang film mah Ratmi B29 pantes itu tapi bintang film nah urang magahan ngaji Allah hiji nu di deuleu magahan amir magahan jurumiyah alfiah dan lain sebagainya kemudian loba tah jelema anu hayang sedekah dibikeunnan deui sedekah mah loba-loba deui teu masalah tah mah jangan teu maksud inu bahaya ge maksud kana dunia baheula mah emas jeung perak anu dijadikeun acuan teh hingga per detik ieu ge sarua ngan teu dijadikeun tolak ukur untuk keuangan tolak ukur keuangan mah adalah dolar kuari geus 15.000 sekian 15.300 kula can wani ngajual ke nungguan 16 tenang car aing geus antepkeun we lanan ke 16 karek dijual emang boga ke ulah loba omong sia aing sesa ka Mekah kamari boga selembar aing dolar melunjak 15.300 Allah karim tapi orang mau nyaritakeun politik panjang moal kunaon sih bisa naik dan kunaon masyarakat tereaksi moal dicarita antep kajen
tetapi emas jeung perak teh sepanjangna bakal jadi barang simpenan puguh di Timur Tengah mah pohara jas uang nage uang emas dirham di urang ge sarua emas balok emas bebekan anu nyimpen emas teh lain saeutik lamun dibayah cikotok jelema bunuh-bunuhan aya emasan di jerona lamun di seberang jadi masalah emas teh urang hese nyaritakeunana tentang emas lantaran di Indonesia penghasil emas terbesar sadunia lamun kukula ya dibongkar Sukabumi termasuk Bayah termasuk Cikotok geus aya di satelit dunia geus aya di satelit dunia eta teh dihandapna koneng kabeh sia mah seri heran aing mah pajar merepek bener asli mas satelit dunia ulah kaget Cikotok Baduy gitu terus termasuk itu Citorek Baduy Cikotok terus Bayah terus sampai ke sepanjang pantai satelit dunia geus melihat dihandapna hese nyaritakeunana 100 tahun dibongkar tidak akan habis emas di jero eta teh ada kumaha coba apa jajadadianan anyar apakah memang geus aya ti baheulana wallahu alam per detik ieu ayeuna ieu satelit dunia melihat geus puguh pongkor geus puguh nu kuari dibawaan ke Amerika teh mah geus asa nyaritakeunana geus asa nyaritakeunana teh mah geus nah ieu badi urang pohar emas kuari masyarakat anu boga 1 hektar anu boga 1/2 hektar encan nyarahoeun lamun nya geus nyahoeun pohar aya sababaraha daerah pusatna di daerah urang di dieu lain lalaga terus ka dia terus ke Pandeglang kosong Pandeglang Serang kosong ternyata di Tangerang Masya Allah emas ribuan hei Mas Tono aduh Tangerang apa hara aduh lain ini tambah lain tapi dulu itu masih ulah kaget engke lamun aya gitu naon penelitian selanjutnya kemudian aya gerakan-gerakan lalaga emas satelit dunia di urang malah encan kanyawan tapi dunia telah mengetahui Amerika terutama Inggris Jerman Perancis Belanda geus nyahoeun lain lalaga emas teh poharanya nah ikan baheula mah ieu jadi itu bahan simpenan dek digali atau henteu khususna emas jeung perak umumna mah harta banda walladzina jelema-jelema anu iman ka Gusti Allah anu nyararimpen emas jeung perak khususna umumna mah harta banda anu kumanehanana harta tersebut teh disimpen teu pernah ditasarrufkeun fisabilillah wala yunfikuna fisabilillah teu pernah bae dikaluarkeun zakat dage henteu jang syiar-syiar agama Allah masjid majelis talim pondok pesantren henteu atawa jang sarana umum model jalan-jalan raya MCK dan lain sebagainya henteu nya nama fakir miskin diabaikeun yatim piatu kitu keneh ieu mah sama sakali jang dirina be babasyirhum bi'adzabin alim awas di akhirat bakal disiksa anu kuat lanjutna ke di akhirat teh yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam emas jeung perak teh bakalna ku Gusti Allah dibuktikeun jaga di akhirat
anu kuari boga simpenan besi dibuktikan, nu kuari boga simpenan duit bakal dibuktikan, kuari boga simpenan berbagai-bagai harta di akhirat bakal dibuktikan, dikumahakeun, dibelem emas, dibelem perak, besi, logam, termasuk naon bae harta dibelem di neraka jahanam. Sanggeus tadi belum fatukwa bihajibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, ditendenkeun harta tersebut kanu bogana, katarangna, kacangkengna, katonggongna. Bahasa kitu teh maksudna mah ka awakna. Atau awakna kan leutik sedangkan harta sakitu lobana. Wa tuwassa'u juluduhum, digedekeun kulitna digedekeun supaya mahi harta simpenannya. Sabaraha miliar, sabaraha triliun, mun emas sabaraha balok, perak kitu keneh, mun besi kitu keneh. Ieu awakna digedekeun, ditangkubkeun, ditangkarakeun, sanggeus tadi belum di neraka jahanam, diangkat, dibentukeun istrika, fatukwa bihajibahum, diistrikakeun kadinya golosor, terus diantepkeun di dinya gosokanana istrikana blek siksa atuh ngaranna. Bisi ente hayang engke digosok di akhirat, simpen duit ente. Bisi ente hayang diistrika, maka istrikaan ente keneh bakalna simpen emas ente, simpen perak ente, simpen harta ente. Engke dibuktikan bakal jadi gosokan, digosok-gosokkeun kadinya. Hayu. Nu kuari boga harta teu peduli ka masjid, kuari boga harta teu peduli ka pondok pesantren, kuari boga harta teu peduli ka tetangga, kuari boga harta teu peduli ka yatim piatu, teu peduli padahal eta teh kapan nu Allah. Tapi manehanana mah teu peduli asa nu sorangan bae. Dikumpulkan jaga di akhirat simpenan emas jeung perakna, simpenan duit-duitna, simpenan berbagai logam-logamna, termasuk besi dan lain sebagainya, digodog di neraka jahanam, dibentukeun istrikaan, diistrikakeun. Fatukwa bihajibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Ya Allah, Masya Allah kan. Cihare ya sahabat ahli sufah nu maot, ahli sufah teh urang lamun ka Madinah di pengkeren bumi Kangjeng Nabi teh aya anu kaluhur eta teh tilas pondok pesantren Abu Hurairah di dinya. Berikut sahabat-sahabat nu lain barang seorang sahabat maot Kangjeng Nabi kadinya eta teh ashabus sufah, nomor hiji sahabat walaya dua anu pang zuhud-zuhudna. Begitu cak Kangjeng Nabi, coba tangkarakeun teu boga nanaon ashabus sufah mah nu dipake doang, bajuna nu dipake simpenan. Nah kuari nu dipake doang cak Kangjeng Nabi, coba gulungan ieu na buka. Begitu dibuka aya duitan sadirham. Cak Kangjeng Nabi hazakai, ieu istrikaan bakal di akhirat jadi istrikanya. Sahabat kabeh kaget, ya Allah ya Rabbi, hanya sadirham. Selang sababaraha minggu aya deui nu maot. Begitu maot ashabus sufah keneh, sahabat paling zuhud. Buka cak Kangjeng Nabi ieu na, buka sampingna aya 2 dirham. Cak Kangjeng Nabi kayatan 2 istrika bakal ngaistrika. Ngajerit kabeh sahabat, ya Gusti Rasul, lamun ieu ashabus sufah bae aya sadinar bakal jadi istirahat, udah istrikaan, 2 dinar 2 istrikaan, atuh komo kami meureunana. Gitulah cekang. Ke coba terangkeun tuh anu sabener-benerna. Kieu
asabu supah teh manehanana teh nembongkeun kafakiran, nembongkeun ka teu boga. Ternyata horenganan masih kene aya nu disimpen. Jadi berarti kan teu jelas. Lamun bener teu boga kudu bener teu bogana, lamun bener boga kudu bener bogana. Ieu padahal boga bakal jadi istrika. Mangkaning kurang hampir 1.500% kos kitu. Geus lain 100%, 1.500. Sia rajana. Ya Allah. Nah, tah aya keur ngabangun masjid tidinya teh terus butuh keramikna. Duh lamun aing boga mah insyaallah padahal aya di imah. Iya jadi istrikaan sia. Ayo sia gara paeh ya. Wow. Duit anu disimpen teu dipake kebutuhan syiar agama Allah. Geus bakal diistrika. Kumaha lamun urang boga tuan, memang urang mah boga. Tuh masalah boga mah haji urang boga ngan insyrofna. Lamun di kumpul-kumpul doang teu dipake jang kepentingan agama, ieu jadi istrika. Lamun memang urang usaha, kemudian loba untung deui, bangunkeun pondok pesantren, bangunkeun majelis. Ayo tah yatim piatu. Nah, fakir miskin. Ayo, sedek nyen imah. Tah, main bare. Cenah, ieu saya. Abdi mah ditinggal ku salaki. Ieu di mah. Dieun sia imah, dieun sia boga anak hiji. Sedeng kene. Anak hiji mah. Atuh ngajepret kene. Masya Allah, dek di mana bae atuh urang ngabungahkeun mah teh harta aya. Batu butuh pertolongan batur. Kebeneran urangna atuh gagah aju dunia aya atuh matak naon dikawin. Ji. Pamajikanna ka keur ngabangunkeun jahe teh. Kok bisa dibangunkeun karunya? Masya Allah hese-hese teh. Kak daripada kakak datang deui ka di jam ngan sakadar ngabangun atuh maning kawin enggeun. Siapa tinggal kecek pamajikan ai kitu namkan nuhun ka asana bunga kulang masyaallah tararis asana hate asana kulkas ge eleh ku eta mah tiisna Gusti Allah teh cara kieu teh Kak hari eta emang dibangun pan dibangunkeun atuh karunya ke ka ditu dikawin deh atuh aya si mengarah Kak abo ngabangun baik ulah datang ka dikawin tuh iman duit kakak ngabangun kakak kawin kakak kumaha lain kitu ke panas hate kula ka panas eta mah urusan didinya panas saya mendek bae geus teh encan si encan masyaallah ka ulah aduh masyaallah geus teu kuat geus pararanas sia kajawan panas emang kumaha aya gedebong kukula didiukan garing ka pohara tau ngadiukan gedebong garing panas-panas hate eta ih Allah ya tah teh geuraeun mah kos kitu mah anu tadi mah kan ngena malah mah geus dibangun ka geus kawin geus kakak karak 3 hiji deui Kak kukula dipangangankeun ka tenang ka aya umur 18 tahun Kak masyaallah di Bali Kak 8 hiji tabatu. Ieu digedekeun awakna wa tuwassa'u juluduhum hatta tud'a 'alaiha kulluha. Masyaallah didatangkeun ka dieu. Teu kabayang gua. Boro emas 100 bebekan, boro emas sakintal, perak sakintal. Hiji baik segede jarum dibelem ditenden di leungeun urang masyaallah kari bisa ku urang direnung-renung jeung dibayangkeun jelema nu nyimpen harta seperti eta komo nu ngahaja nu ngadepi deposit anu manehanana teh ngeuneunahan ditenden leutikna 100 juta kabelah dieuna saem
dicokotan tai-taina doang kunyana dipakai ibadah gambrung tama bos dan naon insyaallah kamari mah urang dongeng Imam Syafi'i cek Imam Syafi'i teh anu narok sa Imam Syafi'i mama lamun abdi dagang kumaha ieu cara ngazakatanana cek Imam Syafi'i atuh urusan zakat mah kumaha golonganana maksudna kumaha golongan kumaha atuh lamun golongan-golongan syariat mah turubul usi 1/4/10 emang aya di luar eta ai mama ngazakatanana lamun boga dicokot jang kebutuhan mama sesana dibikeun ka batur eta zakat mama ya Allah wara teh ya ge Imam Abu Bakar Shibli Baghdad gane anu waktu ziarah ka Baghdad ka Abu Bakar Shibli berantakan kuburan sekelilingna tapi eta mah utuh begitu naik ke kuburan berantakan porak-poranda dikawal dijajab ku juru kunci buka asup ka jero masya Allah eta kuburan sakit tugeh turun ke handap luhurna taneuh tapi tiis pohara kula nanya aya tiis ti mana cek kula ngan make bahasa Arab emang bisa ke ulah sok ngomong satu masalah sewa kaing tuh percaya baheran aku boleh tanya tiis ieu ti mana cek jana boro-boro ente nu kakara kadi kami anu geus hirup di dieu sababaraha tahu memeh kabi ge bila mana asup ka dieu tiis hese nyaritakeun anu nyahuan ieu tiis di mana tiis mah kos aya asa masya Allah sebab naon tanu mantak tiis teh di jero hatena eueuh dunia di jero hatena bersih eueuh duniaan sabah katul hiber-hiber aja eueuh dunia urang lamun ziarah tawa silaturahmi ka hiji jelema anu pinuh ku dunya hatena mending pinuh ku dunya bari aya jelema hatena pinuh ku dunya bari boga deres aya jelema pinuh ku dunya teu boga ieu mah pan bahaya neule motor aya di hate neule mobil aya di hate neule truk aya di hate segala rupa aya di hate bari teu gableng eta gaji jeung nu kos kitu panas ngarendeng jeung panas eta naon eta istri ka akhirat geus muntab di dunia kene ya Allah ya Rabb Abu Bakar Shibli eueuh duniaan nya nama kebenaran aya khawaz ngaran khawaz ziarah kadinya begitu ziarah kadinya cek Imam Abu Bakar Shibli ngendong bae ulah balik mencek bahasa urang tapi kula isuk boga kepentingan cek kana aya kegiatan ngaji di satu aya kitu onam sabodok keluar teh bada isya keluar lewat sungai Tigris Baghdad tah barang manehna kadinya geus rada jauh ti imah Abu Bakar Shibli teh sekitar bangsa 1 kilo aya maung ya Allah ya Rabbi cek jana inget tadi cek Ki Abu Bakar ulah balik koreng mau lompat jana balik ya dedek balik deui ka Ki Abu Bakar di tukang desa nu calangan teh mau dek lompat ka mana ya ai dek lompat ka mana ya ai ieu langsung bae nya ngagerokeun ya Abu Bakar Shibli tulung abdi ku karomah kewalian Tuhan anjeun abdi geus teu daya teu upaya jol teu datang kakarak ge diomong doang haju datang bae plek
Aju datang mah sakilo padahal. Naik naon teu ditanyakeun. Kaburu digegel maung siapa naik naon. Mama naik naon ka dia. Langsung dicekel Celina maung ku Abu Bakar Siddiq. Sia. Pan aing geus ngomong di mana-mana aya tamu aing ulah sok diganggu. Sia sok macem-macem bae sia. Ieu tamu aing ieu. Nu titah ngendongnya nyana embung isukan ngaji cek dina boga kegiatan dicekel maung dikitu-kitu bangun kieu ampun ini cek nu saurang deui dicekel deui Celina sia deui ilueuneun hah kunaon sia ilueuneun ampun da urang ini cek ini eta ki khawas langsung kieu bae nyekelan leungeun ka Abu Bakar ke kula teu kaharti eta maung bisa tawadu di hareupeun mama bisa taluk di hareupeun mama emang kunaon eueuh deui cek Abu Bakar ya rahasiana di jero hate ulah aya duniaan kabeh makhluk bakal sujud ka jelema namun selama di hatena aya duniaan sarua jeung maung sia resep dunia maung ge resep dunia sia resep dahar maung mah komo lamun geus resep dunia resep dahar resep nginum cak maung wah ieu lain hakanan aing cak kana toh lamun neul Haji Pendi ieu mah ngaleuwihan ti aing cak nya ieu mah bajingan ieu mah ya Allah ya Rabb bakat cek Abu Bakar Siddiq teh jelema teh dipangkat jadi wali teh diukur ku karesepna kana dunia lamun masih kena resep kana dunia moal diangkat jadi wali ketika geus resep kana dunia karak diangkat jadi wali ukuran diangkat jadi wali jeung lain diangkat jadi wali na ukuran resep jeung teresepna kana dunia selamanya na resep kana dunia Allah bendu lamun nyana geus resep kana dunia Allah cinta ngagantungkeun cinta Allah ka hambana digantungkeun kana resep jeung teresepna terhadap dunia Allah resepkeun jasa ka hambana ketika hambana bendu kana dunia Allah bendu ka hambana selama manehanana resep kana dunia tak urang dek miceunnan resep kana dunia teh mah hese jasa hayang ulah resep kana dunia teh hese jasa hayang ulah resep aya salah sahijina jelema guguru ka Ki Abu Bakar Siddiq alhamdulillah kuari geus tersepen kana dunianya neuleuh naon da geus tersep jelema-jelema kumanana geus eueuh nu dianggap hiji bae Allah nafsu jeung setan geus diperangan mulai lazat ibadah aya Allahu Akbar ngeunaheun ibadah bebeja kaki Abu Bakar Siddiq kakarak datang doang geus kanyahoan sia geus ngeunaheun ibadah kan ngan encan aya diangkat jadi wali geus ya karak diberet titik-titik mengarah kana wali ku siap perangan deui ku jare di perangan urusan dunia geus teh hayang makhluk kitu keneh geus eueuh di jero hate makhluk teh hiji be Allah setan geus taluk ku nyana ngan hiji doang nafsu birahi jadi nyana teh lamun neuleuh pamajikan resep bae tah jam sabaraha bae jana neuleuh tas subuh ceklak neuleuh pamajikan zuhur ceklak asal leuleuh asar ceklak pamajikan asaruana di beureunnya atuh eta doang je cek nya ja anu sejen mah henteu bahkan lamun deuleu awewe sejen ieu birahi ieu balik cenah ka iman nurutan Sayyidina Ali ja sarua ieu jero nama eta keneh itu lo galayanan nu di luar lamun deuleu nu di luar resep balik ka iman pamajikanna ge geus surti nyahoeun tas deuleu nu sejen pas ieu geus nya pago jadi naon kitu ngaranna kambing hitamna mah aing keneh ya cek cenah oh masalah ja ieu doang ieu apakah ieu cek cenah jadi gangguan ye akhirna manehanana langsung mau belati diasah heula hebat asup nyana bada subuh ka tempat cai dicekelan barang potong syekh we
sia ieu nu ngaganggu ibadah ka aing teh aturan baca Quran haju ngagelang-gelang pemajikan ieu gara-gara namanya potong sia ku aing nyana ngomong sorangan kan gitu wali mah tafakurnya na nu ngaganggu ka aing ja aing dunia geus tersep ja aing mah tuh makhluk itu kene saha tuh nu ku aing dibanggakeun ja eueuh hiji be Allah hanya guru-guru sampai kangjeng Nabi eta mah wasilah hiji be Allah ja aing can diangkat jadi wali ngeunah mah geus ibadah teh tinggal ieu doang meureun gangguanana aing hah sia ku aing bismillahirrahmanirrahim batur mencit kotoknya na mencit bobogan pencit sia ku aing ieu nu ngaganggu ka aing begitu kumanehanana dilaksanakeun langsung Allah mere ilham ka qalbuna tek maneh teh ciptaan aing dibere mata ceuli aing kudu ditusuk mah ceuli kudu sempringkeun bobogaan kudu sempringkeun atuh salah sebab tah manu aing mata nu aing lain nu sia ceuli nu aing lain nu sia irung nu aing lain sia mangan sakadar make jeung tahan tina maksiat aita manu aing lamun ku sia datang ka dipotong lain jadi wali sia turun derajat tina solihin ge langsung dikekeun di besok je aing salah meureun ye apa maning nambah kawin nah sok aja macam-macam henteu tah mah leuwih na ti aing tah mah tah ke bisa carekan aing dongeng eta eueuh ti dituan mah eueuh kok itu ah variasi dong tah ya Allah pan aing sieun wali mah pan nya ngadengekeun pan cenah ditambahan sia kieu aing sieun bebeja nu mantak nya ngadengekeun bae aing cek Gusti Allah nu jadi raja teh aing anu ngangkat kawalian nurunkeun kawalian teh aing haju sia dek rusak diri sia atuh salah eta manu aing lepaskeun teh besok lepaskeun lu nya jadi di jero WC di jero cai nya tapakur atuh kudu kumaha Gusti ja ieu doang anu ngaganggu mah eueuh deui jasana salian ieu mah eueuh iwati ieu bae kula ieu kukula dirasakeun eueuh sia kunaon teu muntayangkan nu bogana puntayangan nu bogana eta dakar sia teh nu aing bebeja tu ka aing oh heuh Gusti bebeja ka aing puntayangan poho tu aya nu poho kakarak di jero cai teh nya ngadoa ya Allah ya Rabbi horenganan abdi teh nu abdi terbasuk anu ngagayot ge horeng nu Gusti abdi nu Gusti kitu nu ngagayot ge nu Gusti anu rarasaan abdi mah ieu kaganggu abdi kudu ngagayot ayeuna mah deuk diserahkeun bae ka Gusti ieu mah janu Gusti tadina mah ku abdi deuk dipotong tapi ternyata Gusti ngahalangan Gusti nyanggakeun sadaya-daya mangga ieu mah janu Gusti ieu abdi hayang lazat ibadah wa qurratu aini fi salat sakumaha Kangjeng Nabi kos kitu hayang nikmat salat hayang ngeunaheun salat teh langsung nyana mandi set bentuk wudu salat nyana isuk-isuk ieu duha Allahu akbar ngeunaheun salat diserahkeun ka nu bogana ulah rasan urang nah kabelah dieuna turun teh syahwat pamajikanna negor kako beda biasana lain kitu kakak sok ngomong tuh nah ieu hasil tadarruk ka Gusti Allah hasil muntayang ka Gusti Allah horenganan urang nu salah teh asa urang dagang untung asa nang urang ieu bakal jadi siksa urang dagang rugi asa urang salah ieu nu bakal jadi siksa urang teh digawe urang aya kasalahan asa nang urang ieu nu bakal jadi siksa kabeh dipusatkeun ka diri urang poho ka nu bogana urang salat asa nu urang boga ilmu asa nu urang ieu nu mantap kiai loba jasa nu bisa ngaji tetapi manehanana ku ari kesalahan-kesalahanana asa bisa ngaji ieu nu salahna
jelema nu sukses teh teu boga rasa bisa diserahkeun ilmu nu Gusti abdi nage nu Gusti sadaya-daya nu Gusti nyanggakeun sadaya-daya minta petunjuk ti Gusti Allah nol jadi aku ukhruj anil ilmi keluar maneh tina ilmu ukhruj an nafsika keluar maneh ti awak maneh ukhruj anil akli keluar maneh ti akal maneh lantaran cat Gusti Allah ilmu lain sia nu aing akal lain sia nu aing awak lain sia nu aing keluar sia tidinya karak menghadap ke aing mawa roh anu katadina fa nafakh wa nafakhtu fihi mir ruhi roh nage nu aing sanggakeun geura ka aing lamun urang geus bisa nganolkeun modal kos kitu karak Allahu akbar nikmat jem sabaraha bae iraha bae di mana bae ulah aya motor di dieu di jero hatena beuh ieu mah pan aya poswan aya beat ya Allah kuari mah aya karimun ya Allah ya Rabbi hayang ganti kana Innova hesek hayang Fortuner budak aduh budak asa paeh dina hayang mah budak asa tah eta hayang ngaderet dina kolbu ngahalangan kana lazatna ibadah ya Allah ya Rabbi tah Imam Abu Bakar Syibli diangkat jadi kutubul aulia nanaonan ulah aya dina kolbu ulah aya duniaan gerage engke ge bakal narurut boro-boro binatang nu laleutik kaya ning orai buaya mau rajana raja hewan aluk lamun Syekh Mansuruddin mau dijadikan kendaraan ku anjeunna talu ku para aulia jadi kendaraan Syekh Mansur masa geus tangga beat maung teh di Lampung jadi kendaraan keur teu kitu lagi atuh teu butuh ieu ngan atuh mau ngahayang jadi kendaraan deui kumaha teh inget bae dongeng abah tapi eta mah dongeng abah eta teh Ki Khalil Bangkalan aya urang Arab hayang nyaho Ki Khalil hebat amat cek cenah ieu Ki Khalil teh seungit ka Arab-Arab di Arab ge tenar Ki Khalil teh geus puguh di Indonesia mah hayang apal Kiai teh urang Arab teh barang datang ka dinya terus silaturahmi salat maghrib ya Allah urang Jawa atuh jadi kurang pase maca Quran waladhdallin urang Arab kaget kiamat ghairil maghdubi alaihim waladhdallin wah teu ngamakmum teh urang Arab mah keun kiai urang Arab pase Allah beres pamit jangan ngus ngobrol dan lain sebagainya nyaritakeun ilmu hebat orenganan kan nyana ngadenge babacaanana teu paseh lah eta kiai aya keneh kelemahanana sakitu pamit nyana ba'da magrib begitu pamit leumpang tah pan baheula mah ruyuk teh ke zaman kula ka ditu ge 8182 masih ruyuk keneh musolana teh masih keneh aya kulah nu dihareup berangkat ya sekitar 100 meter lah kapanggih jeung mau wah kaget gitu kaget eta kagerokeun Ki Khalil Mama Khalil Ki Khalil tolong mun cara urang mah datang ka dieu aya ada apa ini mau hai maung dengekeun ieu nya awas ya mun teu indit ghairil maghdubi alaihim waladhdallin indit sia indit orang Arab isinin orang Arab isampura cara itu kanyawan berarti waladhdallin dan salah berarti kan aya di hatena katara tak kualina naon nu aya di jero hate teh kadeui cekas aduh hebat tah waladhdallin kula jeung waladhdallin ente beda cek Ki Khalil kula mah waladhdallin ikhlas lillahi taala ente mah rekayasa asa aing hebat dibawa ilmu kana salat jadi hijab ka Gusti Allah urang mawa ilmu bae ka Gusti Allah jadi hijab ilmu bae jadi hijab asa aing pang pikihna pang fuqahana asa aing pan nahwina asa aing pang bulagona asa aing dan asa aing
kakarak mawal-dolin paseh bege ya aing sarajeng gitu kan waladolin wah eleh kabeh ku aing jauh jeung Gusti Allah eleh jeung waladolin ye tuh ikhlas gas isuk mah ganti waladolin kabeh atuh lain gitu tingkat keikhlasanana ulah dibawa waktu salat bae keur waktu salat mah ulah diwawa ka kiaian lamun urang mawa ka kiaian keur salat kiai jadi hijab abuyana ulah dibawa keur salat mah tuh jadi hijab urang mah mawa hamba sakumaha Kangjeng menghadap ka Gusti geus dijelaskeun subhanalladzi asra bi 'abdihi abdi henteu bi Muhammadin henteu bi nabi henteu bi rasulih abdi subhanalladzi asra bi 'abdihi laila abdi sekedar hamba abdi mah lain kiai sekedar hamba abdi mah lain buya sekedar hamba abdi mah lain mama sekedar hamba abdi mah lain camat sekedar hamba abdi mah lain bupati sekedar hamba abdi mah lain jenderal sekedar hamba abdi mah lain bos abdi mah hamba Gusti piceunnan di luar masjid ketika dibawa ku urang ka hareup awas aing mah jenderal kudu di hareup teu meunang aya nu katoel noel jeung aing awas ya prajurit lamun katoel jeung aing dibeslah sia ku aing menang rakyat tembak siapa aing abo Gusti Allah dek menghadap ka aing pan aing rajaning raja teu meunah mantak aya jelema datang ke masjid kiai begitu kiai datang ke masjid dek berjamaah balik deui kunaon sia mah balik deui naon aing pan kiai kok teu dijadikeun imam ye sial tuh budak teu kadeuleuh meureun ka kiaian aing poat teh budak aing di kuetan ngaji nahu segala rupa jasa na deui pangkiai ya nanti aing doang kunaon aing teh diangkat jadi imam goblok doang geus aing mah pepegatan jeung masjid je gara-gara dibawa predikat ngahalangan berjamaah ngahalangan ka Allah ge ye urang yang mandak diuk bersama kieu dileungitkeun kan dilengitkeun kabeh ye ja aing mah sapira aing ja atuh aing mah lain polisi lain tentara atuh lain dilengitkeun ja emang lain sia mah lain kiai atuh emang lain tah lain dilengitkeun henteu kitu lantaran lah aing mah sapira aing geus lah geus bokan mah ka dieu mah sapira aing geus bae tah eta urang bisa ngahiji kieu teh lantaran nol coba nu lain nu henteu nol embung misah bae ngajina ge embung aing mah embung campur kumaha sarusak kabeh ka di ditu aing makan sugih teh hayang eta nu bantak bahaya ge kuari aya babahasa babara pejabat anu ngajina di mobil bae bagus ngan takaburna mah terus bae emang aing teh nyaho sabaraha pejabat di mobil bae ngadaengkeun radio bae embung kadaele ku batur aing mah kajen kumaha ge takabur tolol sia ye parangsan aing teh nyaho meureunana ye awas ya itu membaur ngaji manu hese mah lain ilmiahna praktekna tah ngaleungitkeun kata kaburan jahe horegan ku batur aing dianggap itu komandan ku Gusti Allah memberi aing leuwihina tibatan prajurit ku batur aing dianggap kapten ku bawahan aing meureun cak Allah mah aing kapten neraka meureun buka baju aing merek ngahiji bae geus jelema tah kitu kakarak eta karak jelema anu masih kene membatasi diri aing jeung batur beda ieu ayatna nu man takfatu wa bihajibahum diduruk tarangna kunaon memang make ngabahasakeun jibah tina jabatun jibah lantaran jelema teh di mana ngahasilkeun harta dagang misalna tani misalna bisnis misalna dan lain-lain sebagainya nu kumanehanana di teangan teh hasil sanggeus hasil kan bunga hate teh tina bunga hate naik marah mae kana beungeut nu pangmulyana dina beungeut nu pangbagusna dina beungeut adalah tarang nu mantak anu diistri ka tarang kitulah rahasia kuari orang sedih kadeule sedihna kadeule kan tina tarang mengkeru tarang
Asalain udah datang, Assalamualaikum. Geus kadeuleuk we mengkerut ieu budak kajian kumaha ge. Bingung ieu kajian kumaha. Lain deui mengkerut ieu na deui. Dirempel ya. Geus, balik geus salaman. Emang sabaraha bulan teu kabayar. Ku kieu nyahoan we, tarang mengkerut. Di nusa salaman ka kula. Waalaikumsalam. Emang pemajikan kunaon kitu marah tanan. Pan kieu nyaho tarang. Kadeuleuk emang tarang lain deui tah. Masyaallah. Deui ngaji pendi. Waalaikumsalam. Ngaji emang teu dibayar. Ji pokoknya nyahoan we tarang. Tarang sarua. Kadeuleuk tah. Jadi bunga harta kana hate, tina hate, kana beungeut, tina beungeut marah mai. Tarang nomor 1. Mun teh jelema lamun tadina bogoh ka hiji awewe, haju ku ari dinyatakeun ku manehanana Neng. Pada detik inilah saya akan menyatakan isi kandungan hatiku. 1 juta bintang di langit tapi satu yang bercahaya. Neng, asana eueuh deui nu kadedelekeun ku Akang Maywati Neng. Ayeuna lah Neng dek menyatakan terserah Neng mandek narima datang teu. Ieu mah hanya membuka hatiku bahwa I love you. Masyaallah. Haram. Sebenarnya macak si Neng teh atuh abdi ge keur nungguan ucapan kakak. Berbulan-bulan bertahun-tahun wau bae can dinyatakeun mah tuh Neng ge sarua bae. Ternyata horenganan cinta Neng mah ka Akang lebih daripada cinta Akang. Budak pohara jas. Neng mah teu kuru ge mikiran kakak bae. Ieu teh penting teu daek sareberang teu daek dahar. Eueuh deui nu kadadeukeun ieu ti kakak bae. Masyaallah. Cek manehanana. Abdi ge sami bae. Eta lain kunana di mah dicaritakeun beungeut coba ge beungeut lagi. Herang marah mai heheotan sorangan kakeprok sorangan nyanyi sorangan babaturan lagi bingung babaturan jadi kieu ye di kunaon sih budak kieu sisterian sorangan nek naon ge ujlah ajle bae masyaallah sapoe dua poe tilu poe ditanya sia kunaon sih bangona beringas amat bangona ieu bunga amat aya naon tadele cinta telah terbalas. Ya Allah ya Rabb. Nah iya jelema dagang hasil bunga hate kana beungeut anu jadi ukuran nu mantak aya sinar beureum sinar koneng sinar biru sinar hejo sinar dan lain-lain sebagainya di ilmu thariqah bakal kadeuleu murid anu ngalaksanakeun aturan-aturan doktrin ti guru sinarna bakal kadeuleu wayah naik apa henteuna dideuleu tina sinar wajah sebab naon sebab jana teh loba susumputan di hareupeun guru teh men ucing-ucingan. Okot jelema nu nyandung mah moal eureun men ucing-ucingan ngan buntutan doang. Engke bebeja ka kaler padahal ka kidul bebeja ka kulon padahal kawetan salilana jelema nu nyandung mah main ucing-ucingan jeung Allah sia ucing-ucingan jeung manusia bisa jeung Allah sia ucing-ucingan. Jeung guru thariqah ge sarua bae leuwih nyahoeun manehanana mah ucing-ucingan sia jeung guru thariqah heuh masalah ngan moal naik-naik bahkan turun nyahoeun di mana nyahoeun Allah mere neuleus sinar nu aya dina wajahna tata dina geus mulai rada marah mae kuari turun deui malah hideung kuari mah kok jadi hideung ieu budak ieu beungeut kadeuleu urang boga anak teh bisa ditanya bae nyaho bae urang beda jeung nu sok seuseurean teh tuh aya anak kaji pendi mah seurina eueuh jelema ge seuri bae terus bae ieu balai kadeuleu urang anak urang oh boga masalah ieu tah fatukwa biha jibahu kunaon dia nu disebutkeun junubuhum cangkeng jelema sugih mah biasana kapan lamun diuk teh hayang jeung nu sugih deui jelema aya mah biasana ngariung teh hayang jeung jelema aya deui ketika jelema sugih jelema aya pejabat
namun di deketanku jelema miskin nyana ngageser anu paheulana ngageser adalah cangkeng. Sebab naon? Sebab make baju anu rapi, anu bagus, anu mahal, embung katoel kudu susah. Cangkeng. Masyaallah karim. Nu mantak dinyatakeun dina Al-Qur'an fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum. Kadang-kadang indit kan. Aya jelema sugih, bajuna ge mahal, parfumna ge sat-sat. Seungitna ambalaya. Pan ai parfum nang meuli di mingguan mah masyaallah kan. Dipake ku nya nek maya. Teu jahun nya ge merek naon bukan kalau meuli beceknya na. Sabaraha teh ngahutang malah mah. Dipake aku mau panas-panas poe mah beda. Nah, nyana keur diuk sorangan. Aya nu susah. Datang ka dina kagigireunana embung katoel indit. Nu ngajakan indit teh kolbu nu ti heula berangkat cangkengna sebab bajuna beusi katoel. Ya Allah ya Rabb. Sok gerage. Geser deui embung katoel kudu susah mah. Komo kadelna Rudin mah. Masyaallah. Eta mah inget ka Abu Bakar Shibli deui bae waktu manehanana ti Mesir neuk ka Jidah. Ti Mesir deuk ka Jidah. Begitu ti Mesir deuk ka Jidah naik kapal. Pakeana Rudin kan Abu Bakar Shibli. Berudin teh lain lalagaan Rudin, tapi aya hiji jelema ningali ieu lain sembarangan jelema saha ieu teutepna rada beda. Asana kajen kumaha ge wali ieu cek jelema. Nyana Rudin di kapal teh. Kebeneran rame aya nu kaleungitan emas bos jeung perhiasan mutiara dina kantong anu katuduh eta jelema Rudin. Jelema Rudin mah kos kitu bae katuduh bae. Jelema Rudin mah katuduh bae. Nah, lantaran manehanana deuk ditewak, saenggeus ditewak deuk dipeupeuh kudu tadi teh takut kaela ulah main satuduh-tuduhna. Emang aya naon mun cak urang? Kieu. Bapak di mana? Abi di Baghdad cek mana? Deuk ka mana ieu? Abi deuk ka Jidah, deuk ka Mekah. Emang aya naon? Ieu. Bos ieu, leungit tas. Di tasna aya emasan jeung aya mutiaraan. Aju. Ieu leungit nu dituduh anjeun. Masyaallah. Cek nya atuh kumaha henteu. Ah, teu bisa. Cek nu sejen. Eueuh deui. Jelema pangsusana jeung pangrudina ieu. Biasana nu susah jeung Nurudin ieu nu sok malik. Tapi anjeun teu iya atuh teu kula mangan sakieu nanti. Mau duit mau ongkos ge henteu kula. Mau tas henteu. Atuh nu aya bae di awak mun kula bener-bener malik atuh Allah lamun henteu atuh mah kula teu mau naon. Tatap ieu. Langsung nyana ka sisi, setelah ka sisi nyana ngangkat leungeun neuleuh langit terus tungkul deui. Kana telta cai tanggah deui ka langit tungkul deui. Mulai daratang lauk ditonton ku kabehan. Ku hari sing alhajrot lauk teh mawa mutiara kabeh dina sungutna jeung mawa emas. Mawa mutiara kabeh jeung mawa emas, cokotan kumaha cet. Mus loba sakieu. Mana tadi nu leungitna? Cukup henteu sakieu? Teu kicep-kicep nya kieu bae. Wabehan kitu kicep-kicep. Dah dibalankeun tah cek manehna. Jadi ngaluncat nya kana laut. Leumpang di luhur laut. Plak. Sa. Wabeh jelema di kapal kaget. Saha eta jelema? Istimewa amat. Nah, iyalah keistimewaan Abu Bakar Shibli. Datanglah ke Jidah, sehingga datang ke Jidah terus ke Mekah. Datang ke Mekah, manehanana kapanggih jeung sababaraha jelema nu dongeng eta teh kacaritakeun ka Mekah. Ditanyakeun, Abu Bakar kok bisa kos kitu kunaon? Jelema kabeh ge bisa kos kitu asal ulah hayang. Asal ulah hayang, ieu nu mawa ngahalangan teh hayang. Hayang teh bahaya, ulah hayang. Wow. Jelema loba nu marere emas, marere nanaon. Embung Abu Bakar teh embung lantaran tenar dibarere bae embung. Hajina Mbak diteundeun bae di dinya aya. Selesai nyana dek balik langsung ngagalitan. Saenggeus digali dek dikadinya kan cek pemikirannya oh lamun digali mah ieu dikubur bakal ditareangan ku jelema. Moalah ge bae di mana manggih kali. Akhirnya balik.
balik ke Baghdad. Di Baghdad dibalang-balangkeun kunyana ka Sungai Tigris. Kaduluan ku masyarakat kabeh. Aya nu wanita kiai, mama, atuh mending bagikeun bae ka masyarakat daripada dialung-alungkeun ka kali. Nya, mama ge. Atuh pan teu. Mama teh kieu. Baheula nu ngahalangan wusul ilallah teh emas jeung mutiara. Kuari lamun dibagikeun nyana mapan eta masih jauh ka Allah, mun dibere ieu tuh leuwih jauh sarua jeung mere racun mama mah. Nu mantap balik dibalang-balangkeun bae abeh jana ulah resep. Sakumaha ulah resepna mama. Oh ai kitu ona, makanan geus balangkeun bae daripada jadi racun di dahar jadi racun. Geus. Ulah dibalangkeun ka sungai kabeh. Kabeh tenang. Salat ngeunaheun cekena teu bogana naon. Urang mah beda lamun bogana naon ngeunaheun. Bohong eta. Bohong sebenarnya. Macam anu mantak dagang ge supaya ngeunaheun we cenah salat. Bolsero. Oh. Ya Allah karim. Masya Allah. No. Wa zuhuruhum jeung tonggong. Nu mantak dibahasakeun tonggong lantaran jelema teh di mana-mana geus bogana naon eta teh jadi kebanggaan. Ai bangga teh biasana tulak cangkeng teh ayana di tonggong di cangkeng jeung bebeleberan teh kumaha kekuatan tonggongna jadi kebanggaan tonggong teh sebab jadi kekuatan. Nu mentak dijelaskeun dina Al-Qur'an padahal mah lain nutilu ieu sakabeh awak disiksa ngan nutilu ieu lah nu jadi pokok fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhur awakna abeh mahi sisimpenan jan bari diomongkeun hadza ma kanaztum li anfusikum ieu kudu simpenan teh siksaan ieu teh istrika ieu teh makanastum harta anu kumaneh disimpen li anfusikum jang kepentingan maneh. Waktu di dunia duit disimpen jang maneh. Waktu di dunia emas disimpen jang kepentingan maneh. Waktu di dunia perak disimpen jang kepentingan maneh. Waktu di dunia besi disimpen jang kepentingan maneh. Berbagai harta-harta jang kepentingan maneh. Tidak pernah mentolerir urusan-urusan agama. Zakat teh dikaluarkeun ku maneh. Hak-hak fakir miskin tadi keluarkan ku maneh aya sekitarnya syiar-syiar agama melalui bangunan masjid pondok pesantren madrasah teu pernah ditolerir ku maneh. Nah iyalah hada siksa ieu maka nastum li anfusikum kuari mah kadoku sop icip-icip ku maneh ma kuntum taknizun ayo siksa babales anu baheula ku maneh disimpenan tah kuari babales. Masya Allah. Inggis orang gini ayat Inggis anu dimimitian nama kuruban jeung kurohi pendeta jeung ku Yahudi eta mah namakan geus jelas lantaran kufar wa yasuduna an sabilillah teh geus jelas tapi horenganan mukminin geus sarua karakterna mah sarua jeung Yahudi jeung Nasrani dina pada ngumpulkeun harta cinta harta anu bahkan wala yunfikuna fi sabilillah. Nah ieu kabehan teu saha simpenan harta di dunia anu disimpen jang kepentingan dirina teu pernah mentolerir ka sekitarna leuwih zakatna teu pernah. Iyalah fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuku ma kuntum taknizun. Sak rasakeun ku anjeun harta simpenan nu kuari jadi siksa yeuh babalesna. Masya Allah. Untuk sing hade urang tani hasil tanina hitung di mana nisab kaluarkeun zakatna jeung diniatan ulah jang kepentingan pribadi kitu kene urang dagang di mana-mana tijara urang geus disop kaluarkeun zakatna jeung ulah niat jang babanda jang pribadi
engke ku Gusti Allah bakal dicoba urang jadi kiai urang jadi pedagang urang jadi petani aya tadi mah urang engke bakal ngalabring nu menta-menta nangagerakeun saha nangagerakeun Allah sebagai hadiah ti Gusti Allah. Namun urang mah persaban-persaban keneh bae komo si eta mah bedakeun ka pamajikanna kitu ka haji heuh nya ngabohong nya teu mere ngan sabaraha tikal coba hayu. Masya Allah boro-boro batur anak ge minta modal kunyana dicarekan neangan siang modal sorangan abah ge baheula teu dimodalan aya yang sugih neangan sorangan anakna ge nyeri hate bedak imah bapakku diteluh kos ge iya ulah boga niatan jang sorangan ieu tah hadza maka nastum lianfusikum ya siksa teh ternyata harta anu kumaneh disimpen jang kepentingan maneh baheula waktu di dunia wari ieu teh anu nyiksa maneh harta maneh kabelah dia nama ditafsiran ku kabehan ku ahli tasawuf ieu baju anu ngagarantung nu teu pernah dipake datang ke paeh urang teu pernah dibikeun engke bakal jadi istrikaan eta samping-samping anu numpuk teu pernah dipake ku urang teh nah ieu simpenan sekali-sekali doang dipakena teh hajatan dan lain sebagainya iya bakal dibentukeun istrika diistrikakeun dan lain-lain sebagainya iya terutama kaum Hawa awewe mah geus pohara jasa eta anu ngaran sempak aya meureun sakintaleun mah anu ngaran eta teh anu paranti tutup ieu naon ngaranna sia mah nyaho bae jauh kaulinan sia meureunana aing mah bahan embung nyebutkeun sebenarnya mah aing ge nyaho tapi kaulinan sia nu ngomong tah Allah doaku ambalayah nu ngaran jilbab nu ngaran tiung nu ngaran samping nu ngaran baju anu henteu diputer sabulan sakali acan baca ayat ieu hadza tah ieu androk hadza tah ieu kutang hadza tah ieu jilbab maka nastum anu kumaneh disimpen baheula tilok dipake dian pusikun jang kepentingan maneh istrikakeun ge mangkana ngaji pendi mah jasna loba atuh geus sedeng ieu mah istri ka ku jas bae ge geus apa namanya ngaluntung tinggal ngaluntung hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun masyaallah karim geus kulantaran urang mah tuh meureun nu mere kadang-kadang meureunana aya nu kudu dibeli-beli masalah dek dipake dek henteu nah kadituna dibagikeun bagikeun ulah boga niatan li anfusikum masalah sanajan aya keneh di dieu teh aya 10 keneh aya 20 keneh kok aya keneh lain jang aing jang bagikeun ke nu mana nu pantes dibere masalah teh mah kos kitu mah nah kulata sia disetrum sia ke aing bebeja ka malaikat ge zabaniah tah pangheulana setrum habak renungkeun ku urang hayang salamet komo urang geus kolot urang hayang salamet kade ulah jadi simpenan hanya teu sabaraha hanas teu sabaraha tapi di akhirat urang digosok diistrika fatukwa bihajibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum jelas ayatna jelema nu cinta harta dongeng loba jasa anu mencintai harta di kalangan torikoh loba jasa ngan kulantaran jamna geus lewat seprapat wallahu a'lam bishawab.